salah sahiji faktor atawa sabab musabab rusakna hiji nagara nyaeta masalah akhlak. Kesaltik panalungtikan anu dilakukan para ahli tingkat korupsi di negara urang 80% pelaku anu korupsi rata-rata hampir 80% sarjana. Artinya maranena lain jalma bodoh. Kriminalitas begal, maling, rata-rata jelema baroga ijazah, jelema nyakolak. Tapi nah, korupsi beuki dia beuki mahal. Anu ngarusak negara beuki dia beuki mahal. Anu maling, anu begal, kurang jeung sadabana beuki mati. Balik deui ka tadi masalah padahal 1400 tahun ka tukang sidik pisan. Innama buistuli utami mamakarimal akhlak. Saestuna Rasulullah diutus ke alam dunia teh pikeun nyampurnakeun akhlak-akhlak anu hade. Rasulullah diutus ke alam dunia lain ukur sangkan umatna jadi jelema anu palinter, lain ukur sangkan umatna jadi jelema anu baleunghan. Tapi Rasulullah diutus ke alam dunia ini itu nyampurnakeun akhlak-akhlak anu hade. Totondet bikin jalma-jalma anu maluku yen akhlak teh anu menjadikeun dasar urang bisa hirup rukun guyup sauyunan dalam behlituna cita-cita anu dipihara negara anu gemah ripah roh jinawi, negara anu balda tuntoyibatun warmunko lain jelangan dengan pintu, lain ukur carita, lain ukur beja, tapi bisa ngawujud lamun rahayatna kabeh korban akan hati mimiti cacah lebih kamena kolot lebih kan kamuda boh pamimpin boh rahayat
mun baroga akhlak anu mulia boga akhlak anu hade insyaallah cita-cita anu dipihara bisa ngawujud bisa laksana. Sekali deui jadikan cita-cita orang balik deui kana diri orang sewang-sewang, dijadikeun babalik pikir nah apa dan boga akhlak hade atawa acan balikeun deui kana agamana sewang-sewang, kana keyakinan sewang-sewang. Sabab tadi teh agama aya teh penyampaian akhlak balik di kana agama tuntunan geus lengkap, tuntunan geus jelas, tuntunan geus netral, kari urangna ngaluyukeun, kari urangna anu nyesuaikeun